Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun kanutos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayeuna mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka juring bagian ka 24-nya. Ieu karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Urang kocapkeun harita rahayat di nagara siluman jeung anu ngajaraga panto gerbang geus arasup ka jero karaton nya kabeneran Nyi Blorong keur ngayakeun riungan ka sakabeh prajurit katut ponggawana sarta tokoh-tokoh penting sejenna keur hebak merbayaksa nunggu cacaritana Nyi Blorong sabada ngabagiakeun nu anyar datang dina kaayaan keur nyarembah kitu pok Nyi Blorong nyarita. Bagea Andika Kentung bagea salaku anu ngajaga panto gerbang oge Andika rahayat kaula nu dipika cinta kula geus apal ayeuna tujuan Arandika duaan ka dieu cukup teu kudu loba deui nyarita jeung teu poho karahayat kaula sejen anu masih saralamet kukula dibere tempat khusus pikeun ngungsi sarta narima bantuan ti diri kula jug teu heula Arandika arindit dibarengan ku ponggawa ka tempat-tempat pangungsian sedengkeun Andika anu ngajaga panto gerbang papageun rahayat kula sejenna anu masih loba di luar pikeun maranehna menta bantuan. Unjuk sumangga kaula nun Gusti unjuk sumangga. Si Kentung tetalangke terus undur diri di hadapan Nyi Blorong maju keluar di jero karaton sedangkan saurang rahayat siluman mah dibawa ku Si Kentung terus indit muru tempat khusus diantar ku ponggawa kerajaan. Sedangkan di luar gerbang tetela geus loba rahayat siluman nu kumpul hayang menang bantuan ti pihak kerajaan sangkan kabeh bisa saralamet nya ku Si Kentung jeung ku Si Kentang oge dihiapkeun kabeh puguh aratoheun lantaran nasibna aya anu nulungan. Rahayat siluman anu memang loba jenisna teh harita kabeh terus dijajabkeun ka jero karaton sarta dipernahkeun di tempat anu aman dihijikeun jeung nulian saterusna Nyi Blorong kadenge biantara deui ditujukeun ka sakumna prajurit jeung tokoh penting sejenna nu aya di dinya. Kasakabeh rahayat kaula nagara urang ayeuna keur ngarandapan masalah si Balakasadut jeung si Pancor gugur mangsa ngemban tugas ti diri kula nya ayeuna maranehna geus marulang deui ka nagara siluman begu lantaran duanana eleh jajaten manusa anu sakti anu pikeun kula mah geus teu birek deui eta teh nya manehna Mama Kiai Halimi
anu kasohor Saktri Mandraguna elmuna hese dipapakan nana ku ayana kieu kajadian teh urang rek minta bantuan ka Bah Berod pikeun ngabinasakeun eta manusia jeung kula teh yakin Bah Berod teh bakal mampu ngungkulanana jeung deui kula ge yakin si Durgala anu nyamur jadi Mang Maman bakal ngarandapan nasib sarua hancur lebur gara-gara eta mangkeluk sarta kaayanana bakal leuwih sangsara pangaruhan pihak pikeun urang ngan teu kudu salempang sebab aya Bah Berod salaku senopati bakal ngabantu kana kasusah urang cek Nyi Blorong nyari tanah tatag pisan jug harita aya nu nangtung tetela panglima perang gening di siluman naga manehna hayang negerakeun usul beungeutna karadak carucukan pakulitanana warna coklat semu hideung halisna panjang ngawir kagigir panon nasipit warna bulawo suku jeung leungeunna paronok ramo-ramo ngan ukur aya 3 tapi kukuan kotka paranjang jeung sareukeut deui huntuna mah ranggeteng ku sihung jeung letahna cagak 2. Ari eueuh nu sejenna mah anu wani ngacungkeun lungu leungeun atawa ngomong ampun anu kasuhun ieu teh Kanjeng Ratu ampun simkuring sejak ngayakeun usul menawi katampi cek siluman naga nyaritana di barung jeung nyembah kudua dampaleungeun hadek kana dada hade arek usul naon maneh Kinaga Bonar teh pok geura caritakeun ka kula usul ti sim kuring taya sanes hoyong nindak jalma tos ngaganggu katenangan urang kitu menawi Nyi Ratu pokona mah Kiai Halimi kudu buru-buru dibinasa sangkan teu janten bibit barawit panghalang kangge urang salajengna kitu manawi usul ti sim abdi danget ayeuna teh Nyi Ratu. Oh hade usul ti Andika teh kukula ditarima jeung memang taya salahna deui mun eta manusia ditindak ku Andika tapi tetep kula bakal ngayakeun kontak batin jeung Bah Berod Sugan lantaran manehna nu bakal ngabantu kula lain nganggap enteng kana ilmu Andika teh tapi yeuh kula teh masih salempang sabab Kiai Halimi memang mibanda pangarti lain bantrak-bantrakeun pangartina teh kumaha kaharti Kinaga sumohon kahartos pisan Nyi Ratu ayeuna sim kuring seja pamit Nyi Ratu tos teu kiat hoyong geura nindak eta mangkeluk bral kaditu geura mulang Naga Bonar pokona mah kudu ancur tah cek Nyi Ratu kituna teh mohon mangga Nyi Ratu permios cek Naga Bonar teh terus undur diri di hareupeun Nyi Blorong jangelek jadi warna koneng keemasan panona nu sipit ngebung ngelebur hurung warna bulelau geus kitu mah belesat jirimna ngabelesat ninggalkeun karaton arek ngambah ka alam manusia tur saenggeus Naga Bonar indit ti eta patempatan Nyi Blorong gancang ngayakeun kontak batin jeung Bah Berod ayeuna mah urang caturkeun wae Bah Berod manehna oge bisa
ngarasakeun hal aya pirasat goreng tembus kana batina sabab dadak tumadakan hatena jug ratug tutunggulan. Ya, aya naon ieu teh nya? Hate aing bet ngadadak ratug tutunggulan kieu. Ambe ieu, palang siang ieu teh. Tang tu pirasat kurang hade. Nu katarima ku diri aing ieu teh. Cek Bah Barod ngomong sorangan. Tapi salaku dukun sakti tur geus jadi kuncen lila Gunung Gede. Tangtu we atuh batina teh leuwih seukeut bisa ngarasakeun aya pirasat kurang hade nu katarima ku dirina. Dina kaayaan keur kitu teh panto imah ngadadak ngajeblag muka jiga nu dibantingkeun dituturkeun ku sora Nyi Blorong nu nyarita ditujukeun ka dirina. Angin ngaguruh di luar barengan kana eta sora muhunnya apunten wae eta nya duh Nyi Blorong nanya tetiasa muhun Brod senopati kaula cilaka anak buah kula anu aya teu kuateun kabeh cicing di alam dunia kaayaan sangar geningan kabina-bina tumerapna ke alam kaula teh gening. Bah Barod ngaranjug kaget sarta gancang nyedapkeun kadua leungeuna ngawalon kana sora Nyi Blorong dina geteran batina. Harita manehna cuma rita. Ampun kanu kasuhun weninggali anu pamrih nada pangapura nu diseja sim kuring teu acan ngartos ieu teh aya perkawis naon ka sauran sim kuring jeung aya kajantenan naon salaresna nun Gusti di negara teh. Cilaka pisan Brod si Balaka Sadut jeung si Pancor gugur bangsa ngemban tugas di diri kula eleh jajaten ku hiji jalma teu birek deui pikeun urang mah eta jalma teh baru hutan kitu Nyi Ratu sarta salajengna sim kuring kedah kumaha Nyi Ratu sareng deui saha atuh mangkelukna musuh urang teu birek deui teh musuh urang anu baheula Brod kiwari muncul deui gening musuh urang anu nelah Mama Kiai Halimi anjeunna datang deui pikeun ngancurkeun nagara kurang. Mama Kiai Halimi Bah Barod katara kaget ngadenge ngaran Mama Kiai Halimi disebut sabab nurutkeun manehna mah Mama Kiai teh musuh Garot pantesannya musuh Garot cenah mun. Bener pisan Brod Kiai Halimi ayeuna teh jadi ancaman pikeun urang saenggeus puluhan tahun kaliwat urang teh kungsi eleh patelak di laut Pangandaran. Kurang ajar mun kitu mah. Lamun kitu teu bisa diantepkeun Nyai Ratu. Mangkeluk teh manehna teh kudu gancang wae diperenan nyawana. Manehna teu apaleun mun urang ayeuna teh tos langkung kiat batan baheula kitu sun. Alus mun manehna apal kana kakuatan urang ayeuna mah bakal leuwih gampang ngelehkeun jeung ngabinasakeunana gancang kaditu geraindit Brod leuwih gancang leuwih hade buru sabab kinaga bonar
geus leuwih ti heula miang ka nagara manusa. Negara maneh ku kituna kula mihape pangnalingakeun ti kaanggangan bisi manehna kadeseh ku musuh. Omat berod bantuan sabab kula teh percaya kana pangarti maneh sapinuhna. Mohon mangga Nyi Ratu, mangga mangga nya ayeuna wae sejak kuring miangnya. Tapi kedah ka mana miangna ieu teh supados sim kuring enggal-enggalan tepang jeung eta mangkeluk. Tenang berod, lengkah Andika kukula bakal ditungtun. Tuturkeun wae ka arah mana bae nu kudu dituju. Tuturkeun sakumaha cek kereteg hate. Mohon mangga Nyai, Nyai Ratu, langkung kahartos ayeuna mah. Nya sim kuring sejamiang wae ayeuna. Sok tong salempangnya kukula ayeuna. Lengkah Andika terus dibarengan sora nyiblorong leungit angin nu ngaguruh ngadadak eureun. Bah berod tembong saenggeus pegat kontak batin jeung nyiblorong harita teh gancang saget dangdan make baju kampret jeung calana sontog sagala hideung tepoho nyoren bedog pakarang pusaka ampuhna sarta sirahna make dudukuy samak anu rawing tung muhunnya bah berod ngamuk. Aduh kajoragnya tur sanggeus panto ditulakan pageuh mah gedig bae bah berod indit ninggalkeun tempat matuhna rek ngajorag Mama Kiai Halimi pikeun ditangtang ijen jaten. Urang tunda heula lalampahan bah berod kocapkeun naga bonar nu harita karek nepi hanjat ka darat terus ngajanggelek wae ngarupakeun manusia setengah naga sarta nyelang ngajanteng di sisi laut kidul. Di barung kuletahna nu elal wae cagak dua panon beki moncorong seukeut sinaran warna bulao jeung teu aneh atuh mun tiap aya siluman ngambah ka alam manusia perbawana mata keung katambah harita kaayaan wanci penting. Anu tadina ukur kadenge sora jangkrik cicir jeung babence jeung sajabana nya harita mah robah jadi aya sora anjing nu babaung ti kajauhan ditema ku manuk gagak disada meni gelak-gelakan di awang-awang. Bareng jeung kitu ngadadak aya angin kaguru handaruan tatangkalan pating pelenod jiga nu rek runtuh katebak ku eta angin. Dangdaunana meni rabeng pisan bubuhan siluman atuh seukeut ambeuna nyaho sasaran keur aya di mana sanajan jauh ribuan meter harita naga bonar kadenge ngagarendeng ngomong sorangan. Moal burung kasusud manusia teh ku diri aing mah awana kaambeut ti belah kidul. Beres harita nyarita kitu naga bonar lumpat ngabalesat ka belah kidul nandingan kecepatan angin nu beki ngaguruh belesat wae dina waktu nu sarua nya Mama Kiai nuju lumampah bat teras kawengian di teras kawengian di jalan bari dina kaayaan teu acan netepan Isa mangkaning tempat teh anggang ka pilemburan. Tapi untung salat maghrib mah rengse dilakonan tadi salatna dina luhur batu. Mama Kiai anu nuju bingung bet ngadadak
mendakan musola ngan hanjakal kotor bala ku dandaunan jeung kalakai nu garing matak mayak dina palupuh geus puguh adi di luar mah teu kudu dicaritakeun deui mungguhing paparin ti Gusti uninga anu bade ibadah harita untung aya sapu nyere katingali ku mama kiai atuh teu diengkekeun deui musola teh enggal dibersihan ku anjeunna disapuan nu balana nepi ka lenang. Rengse musola dibersihan mama kiai teras tayamum netepan isya. Rengse netepan isya mama kiai teh wiridan laju ngadua dibarengan ku emutan nu panceg ka yang widi sumerah raga kanu maha kawasa anging pangeran nu berbeng ieu alam pasrah sumerah sapinuhna kajat ilahi robi mundut pitulung sarta panang tayungan tinu maha agung sangkan tetep dina aya ka salamatan. Boh anjeuna boh nu sejen jalma nu salilana mengpar tina ajaran agama sarta anjeuna ngaraoskeun aya geter kekuatan siluman anu muru ka sabudeureun eta patempatan dituturkeun ku angin nu pating gelebug tarik tatangkalan pating pelenon jiga nu rek runtuh anjing leuweung kadenge babaung patembalan jeung sora manuk gagak meni ngelak tapi aneh musola mah anu kumama kiai dicalikan tetep teregrot-regrot teu ngaraos aya angin nu nebak salirana mungguh tetep tenang teu kapangaruhan ku kaayaan. Telila jeleng wae naga bonar karak nepi ka tempat ngajangelek dina lahan nu lega panona mencerong seukeut ka mama kiai anu nukangan lantaran husu wiridan mayun ka paimaran. Ningali kitu mah naga bonar ngaluarkeun sora ngangos-gosan bari calawak nembongkeun sihung nu panjang naga bonar ngalengkah ngadeukeutan abong atuh siluman kasebutna oge memang bodo teu boga pikiran jeung akal nu sampurna kawas manusa nya harita oge kitu bakating geus teu sabar hayang gerak nelasan musuh nya manehna ngarontok mama kiai tina jarak nu geus deukeut maksudna mah pundukna rek direweg tapi orok kaya naga bonar kacele saacan panaragjangna keuna kana sasaran ngadadak aya sinar warna bodas tina badan mama kiai nembrag kana dada naga bonar muhunnya geus gelut di wae ajengan teh. Wadaw panas kitu na teh bari ngajeleng ngaranjug kaget bari awakna ngaceleng ka tukang jauhna hampir 2 meter sarta awakna nebus ngaliwatan tangkal mahoni laju ngagedebut kana taneuh. Kurang ajar sia saksi sakti teuing jelema teh yeuh. Aing mah tapi ketang awas ya tarimakeun wawalas ti aing cek naga bonar tembong ngorejat bari huntuna kekerot nahan amarah cung nangtung hatena tambah panasaran
brak deku dina hareupeun tangkal mahoni nu tadi kaliwatan ku awakna nalika ngacleng. Dua dampaleungkeun antel kana lemah. Naga Bonar terus ngahimpun kekuatan batina ngangkat tanggal mahoni nu sakitu gedena teh. Kekuatan kasakten akar na tembong mi sagede bitis tungtungna marencos kabeh. Tangkal mahoni lebet dauna geus kaangkat ka luhur genep jengkal jarakna tina taneuh anu ngalombang dina tapak ngagali. Set buralik tangkal mahoni ngaburalik di kawasa ku wewesen Naga Bonar akar na lempeng ngarah ka mama Kiai nu masih husu wiridan temelang tekeeng sanajan ditukangeun aya nu ngancam pati dina kakuatan nu meh sapinuhna nya. Naga Bonar ngadorongkeun dua leungeunna dampal leungeunna ka hareup. Sarta kajadian saterusna mah bener-bener hebat. Tangkal mahoni ngabalesat tarik muru tonggongna mama Kiai Halimi. Akar-akarna mungguh jadi ancaman atuh. Tapi dina jarak 5 lengkah deui eta tangkal mahoni nepi kana sasaran nya katingali tidak badan mama Kiai Halimi bijil deui cahaya warna bodas. Ayeuna mah leuwih kandel mager sabudeureun musola nu dicalikan mama Kiai. Dina kaayaan nu sikep nu tetep tenang nya mama Kiai tatih lalaunan sarta malik ka tukang netep kaluareun musola bari gogodeg. Subhanallah ya Karim. Cek mama Kiai ngusap raraina di barung jeung ngusapna ngucap asma Allah. Sedangkan Naga Bonar katingari ti babaregeg naker kakuatana sataker sangkan pager nu gabenteng lahan musola jeung mama Kiai bisa puyar nya bisa ketembus ku kakuatan ngaliwatan tangkal mahoni ngan atuh angot. Naga Bonar teh teu mampu ngancurkeun pagar goib nu ngahalangan lahan musola. Malah kajadian nu saterusna mah benar-benar hebat sabab sinar warna bodas nu mager lahan musola jadi ngarungkup mulen tangkal mahoni. Hiat hus sarta kadenge aya sora ngabeledag tarik pisan marangan ngaburisatna tangkal mahoni meh ancur dituturkeun ku ngajungkelna deui Naga Bonar ka tukang bari ngagero panjang tobat waktosna seep. Aduh nya waktosna cenah kabujung seep. Aduh ieu mah insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri K25 nya. Mohon mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca